Sinarian kok ieu mah panas teh kah arek ulin motor rawa bensinan aing mah aing nganyuk aing ka tukang bensin ceun teu mere ya aing gabut kamari gabut aing ngadon ditipu ku barudak deh dah aya nama aing ka kebon sugan we aya supa gede angin kieu mah aing ngalah supa aing mah ka kebon neangan sugan we meunang gitu tah aing karak hiji dua mah aing karesel euy di imah hae ek ulin aing kamari ngajailan di ngejeburkeun si Hadi jeung budak lembur dah ek ulin kalebak ayeuna mah ek minta maaf we aing kemari di jalan ku budak lembur jeung si Anggi asa teh solim boga babaturan teh teh nyokeun ku aing mah dihampura teh jelema awas he lu minta maaf ka aing Hod naon cia kemari ngajalan aing itu ayeuna aing minta maaf lah ku aing mah dimaafkeun sosok kitu ku aing dimaafkan tapi urang ngajalan budak lembur udah ayo 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 gaskeun ieu budak lembur ninyo aing kalebak ka kebon da ieu teh ninyo teh da mun sama liwat kalebak aya urang jailan dah ayo ayo gaskeun tadi aing neangan supa hiji acan supa teh atuh supa teh tunjukanlah pesonamu supa biar aku ala dan biar aku sayur deh kumaha ya coba jang daang meureunan ayeuna rek supa teu meunang tapi ieu aya hui euy dek aya hui bubukna deh tapi lumayan sih bubukna oge waing pesek tapi hese lah kos nu kalaparan wae aya saung ya aing pasti eta lah nyuhan lah di dieu aya barudak di barang ngabong teh dek aya panas teh ulin gitu ya kawangan ieu kenalan di dieu atuh ulin biasa ngomong ngomong sudah kolot teh ngonon daripada ngarangkong kieu mah mending kana ngilu aing kawahangan ayu carekan jangan budak arangan dulu sorangan meureun dek ka kawahangan teh ieu mah cenah tadi teh ka dieu lian wah teh ceritanya di hasaung dengan kur barudak dah menyo eta teh budak lembur ka dieu bener kan apa nih dia kemana tah mungkin naik keuangan carek dulu ayo minum ayo dudukan ka mana tadi itu ayo sok tapi nama dipikir-pikir mau budak masuk riweuh geus cik semua balik sih carikan kolot ya balik teguna ieu euy yuk kenehnya tapi geus kadenge itu suara nama lain geus teu kuat ya hayang mani yeuh tu jalanna dek meni terjal kieu ninganan euy Ipan deka labuh wae kamari deka digawan ku barudak labuh deka ayeuna labuh belah labuh oge aing mah demi mani kauhangan ena mah lah apapun akan kulakukan itu nih kau wahangana tapi budak lembur mana nya entah geus lah urang apa ya nama kawetan yuk tugana aya aduh capek euy aduh
Kebiasa leuleumpangan mah capek langsung segitu ge aduh. Tapi terbayarkan sih capek oge. Hanya wahangan ya. Tapi itu wahanganna lecak deh kah. Mau arah rata gitu kan awak aing mana di wahangan gitu. Nah, wae nggak diheula ah, tanya heula. Ya. Itu ya. Yan. Aduh, menahan loh. Wah, ya nih kata hiji deui. Cara gagal deui. Enggak, ampun kan. Ampun, nah cara ka ngajak ku soal apa dijangkolkeun ku aing. Ini kena ngajak sama